Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian ka-16. Ieu yasana Kimasram. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sok buru angkat mang. Aduh, abah geuning neng, kada diangkat keduaan, margi sereg keneh, cek si Komed. Kap Neng Rukmini kana penyeklan peti nu belah kenca si Komed nyekel nu katuhu lalaunan diangkat ka luhur. Tetela sereg sabab taneuh nu dikali ku si Komed pas pisan jeung gedena eta peti. Sasaha neng, kada dibongkar deui taneuhna. Ah, kan wae mang dibongkar mah atuh lila deui waktu. Tuh tempo Mang Burhan geus deukeut, sok angkat paksakeun we lah, da moal ruksak ieu. Ceuk Neng Rukmini bari reret-reret nempuan juragan Burhan nu harita beuki deukeut wae. Neng Rukmini jeung si Komed nakar tanaga ngangkat eta peti atuh saeutik-eutik bisa kaangkat. Oro kaya petina teh geus ruksak tina kulila-lilana dikubur dina taneuh harita tutupna muka. Breh katempo sina maneh hurung puguh bangsa inten berlian ngagebur jeung ting boronyoy herang. Aloh, geuning ieu teh, ceuk si Komed olohok bari gogodeg nempo si eta peti teh. Tong ribut mang, sok tutupkeun deui. Ayeuna urang kudu buru-buru ingkah ti dieu. Bawa peti mah ku emangnya. Mangga neng, tembal si Komed bari kap peti teh dikelek barang duanana rek lumpat. Gorowok juragan Burhan ngagorowok bari nyamperkeun. Saha di dinya? Tong ditembalan mang, hayu urang lumpat. Gunakeun ilmu Bayu Cidra, ameh urang tarik lumpatna. Ceuk Neng Rukmini bari terus mapatkeun campe ilmu Bayu Cidra. Nyaeta hiji ilmu nu gunana pikeun tarik lumpat sanajan lain atawa tara bisa lumpat lamun make eta ilmu. Geus tangtu diberi ku saha oge moal bisa kaudag. Jawab, saha di dinya? Juragan Burhan beki panasaran komo nempo si Komed mawa peti semu cahayaan mah teu wae curiga nyangka bangsat. Bangsat, barudak kebong, cek Juragan Burhan. Bari tutunjuk, srog. Sakicep Neng Rukmini jeung si Komed geus katingkar ku murid-murid Juragan Burhan, tapi Neng Rukmini tetap tenang, tetap cicing. Tetap cicing dinu poek dumesieun katohian ku pamana. Siap-siap mang pikeun lumpatnya. Cek Neng Rukmini noe lah kasih Komed. Mangga neng. Urang nerobos keluar terus lumpat kadewe ieu peti rag-ragnya. Moal neng kumang ditangkop pago. Naon nu dibawa ku si laing teh ha? Sok buru pasrahkeun. Lamun teu tangtu si laing dipodaran. Juragan Burhan ngancam tapi tetap eueuh nu nembalan atuh akhirna beak kasabaran. Hei, podaran. Sebrut anak buahna narajang bedog ting hariuk ting kurilap ngalayang ngarah kanu duaan mireungeuh kitu Neng Rukmini jeung si Komed ngagorobok beri luncat kaluar tina eta kepungan. Tang tang kulitik dua murid Juragan Burhan ngakulitik awakna mandi getih kasabat ku bedog Neng Rukmini. Atuh Juragan Burhan ngagabeg nempo ka kesitan eta dua jelema teh. Kurang ajar. Cileng Juragan Burhan luncat rek nyebat beheung Neng Rukmini. Tapi Neng Rukmini kasit ngakiwar cileng loncat kanu lega dituturkeun ku si Komed. Kabur man, lompat,
Cek Neng Rukmini bari berebat lumpat. Tebicen waktu si Komed oge milu lumpat bari nangkep peti harata. Bari cek Juragan Burhan kekerot manehna ngaberik lumpat satakara tanaga. Curilat kolebat Neng Rukmini jeung si Komed lumpat nak lir panah lepas tina gondewa sakecep geus leungit tina panejo Juragan Burhan. Setan alas ngagunakeun emun naon cenah tah mangkeluk teh. Cek Juragan Burhan bari hahehoh capek urut dieuna kara tanaga. Ilmu setan we eta magan, neme abdi mah ningal nu sarupi kitu, jawab si Gomar. Tetela lamun kieu mah jelema nu duaan bieu teh lain bala di si Marhadi. Moal salah manehna tas ngabangsat, kaciri nu saurang mawa buntelan, coba urang pariksa, cek Juragan Burhan. Barang kok kadinya gabog Juragan Burhan ngegabog ruas lindik kieu na nempot taneuh aya nu ngagali teh gog Juragan Burhan cing ogo. Gabangsat naon cenah tah mangkeluk teh? Heran teuing bet ngeuli taneuh. Mun deuk asup ka imah piraku ngalinangan sakieu. Kabujang kapenda ku urang we panginten kan, cek si Olak. Tapi manehna barang bawa jeung nu saurang deui masih siga awewe. Beda dina pakaianana jeung dina sorana. Leng Juragan Burhan ngahulang ras inget kaning Rukmini jeung Den Ahmad hate boga curiga, tapi masih keneh cangcaya sabab ti heula geus tetela yen Den Ahmad jeung Neng Rukmini teh geus tinemu ajal ku si Gomar piraku cenah hirup deui asa mustahil teuing. Saha maranehna teh? Naon perlu ngali taneuh di dieu? Piraku ari si Rukmini hirup deui mah lamun bangsat rek nyokot naon di dieu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Kitu cek gerantos hate Juragan Burhan ari murid-murid mah terus arasup ka imah neruskeun deui acara. Sakedapan Juragan Burhan ngahulang ret ka si Gomar, ret ka si Olak pok wae nanya. Sugan maneh nempo aya jelema eueuh di dieu teh? Da pasti maraneh geus lila sabab ngagalina oge sakieu jerona. Pek bayangkeun lamun urang ngagali jero sakieu meureun aya jamna. Katinggal ku abi oge Juragan Guru mung teu nuju ngali ditaros teh cenah nuju biasa we ocon, cek si Olak mere laporan. Nah ku maneh teh dipariksa. Bodoh ngajaga teh. Naon atuh ngajentul di dieu teh? Garoblog maneh deui Gomar seruana, cek Juragan Burhan jep duanana jempe saurang oge eueuh nu wani nembal. Jung Juragan Burhan cengkat nangtung manehna nempuan kahandap taneuh di jero di korehan. Kurehel manggih kancing tina inten atau puguh Juragan Burhan ngaranjug. Gancang eta inten teh dicokot dipariksa tetela inten asli da mani guguri lapan teh. Inten aneh di dia aya inten, pikir Juragan Burhan. Terus muter. Lamun manehna bangsat pilaku boga inten rupa kieu. Tetela aing mah teu boga. Jadi lamun kieu inten teh aya di dieu, tapi ti mana moal kitu di jero taneuh nu digali nama. Katempuana tadi teh aya nu mawa peti. Moal kitu peti harta mah. Yen enten teh ragrag tina eta peti, tapi nu saha jeung piraku aya nu nenden di dieu. Oh nya, bisa jadi Kang Suryaman. Tetela Kang Suryaman teh boga harta simpenan. Nu bieu teh tangtu jelema nu nyaho atawa nu layet jeung Kang Suryaman. Sahanya dari dengan mah piraku di bejaan aya harta di dieu. Aing ge adina nyaho ayeuna. Moal saha deui nu nyaho kana Rusiah teh iwal ti anak-anakna. Di antara si Parman, si Ahmad jeung si Rukmini saurang aya nu nyaho kana ieu Rusiah. Bieu katempo nu aya awewe moal kitu si Rukmini mah. Heran teu kaharti lamun bener teh ama si Rukmini da manehna geus paeh nya kitu deui si Ahmad. Tapi saha deui nu nyahoan ari lain anakna mah. Aing bodoh kapalingan tetela lamun kieu aing kudu leuwih hati-hati, cek gerantos hatena. Inten teh mana ieu teh gan? Tanya si Gomar. Teh handap aya dina jero taneuh. Ieu teh di dieu aya peti harta simpenan lancuk dewek nu geus paeh. Bieu aya nu nyokot. Tah nu dipake heran teh saha nu nyokotna? Piraku deungeun-deungeun dewek sorangan teh nyaho kana ieu Rusiah. Mohonnya aya istri deui. Tanya si Olak. Upami putrana mah teu aya deui iwati Neng Rukmini mung anjeunna tos teu aya maot kitu deui Den Ahmad,
Cuk si Gomar terus ngahulang. Tapi dewek yakin si Rukmini teh masih kena hirup. Nya ka dieu nyokot peti harta. Cuk Juragan Burhan teu nyangka kaneng Rukmini. Tapi kira aku Juragan Guru nu nembe mah sakitu kesitna pinter deui. Apa neng Rukmini mah teu tiasa naon pisan, omong si Gomar. Benar bareto mah teu bisa naon, tapi sanu nyaho ayeuna geus ngabogaan guru. Tak ku sabab gitu dewek jadi tegenah euy. Sebab peti nu dibawa ku si Rukmini teh tangtu pinuh ku inten wungkul. Tah teh nyawa digali sakieu legana. Tangtu petina oge gede, teu mustahil lamun harta barang nu aya dina eta peti teh aya ngajutana. Lamun kieu manehna leuwih untung tibatan dewek. Katambah dewek mah kebon geus beak sawasa hektar beak. Dio eleh main ku si Suteja. Tah ayeuna dewek kudu bisa manggihan si Rukmini. Lamun bener peti harta teh aya di manehna, dibikeun teu dibikeun kudu karabot ku urang. Tapi kedah ka mana milarina Juragan Guru, data can aya nu terang, ceuk si Olak. Nyata kudu ikhtiar, kudu kapanggih ku urang. Taksiran dewek si Rukmini aya di daerah Lembang. Kusabab kitu urang kudu neangan ka Lembang. Sumohon, ceuk si Gomar jeung si Olak hampir bareng. Isukan isuk-isuk maneh kudu indit ka Lembang. Bawa batur limaan mah teangan sing nepi ka panggih. Sumuhun manggagan, tembal si Gomar. Tah ayeuna maneh Olak tetep jaga di luar, bisi batur-batur si Marhadi datang deui. Awas sing hati-hati, lamun ayeuna naon buru-buru bebeja ka dewek. Ceuk Juragan Burhan beri terus ngoloyong ka jero dituturkeun ku si Gomar ari si Olak tetep di luar. Datang ka jero Juragan Burhan langsung ke tempat main, ret ka Suteja jeung ka nu sajana, ret ka Nyi Ronggeng nu nangtung bari ngaleper sieun ngeuneun ku musuh. Ayeuna aman, tenang deui sabiasa, sok Ronggeng geradar tuluykeun, nepi ka subuh oge teu naon, ceuk Juragan Burhan. Soraga melan kadenge deui Nyi Ronggeng ngengklak bari ngelak ngahaleuang di tengah pakalangan. Ari Juragan Burhan nuluykeun maena manehna tetep jadi bandar ngan eueuh menyatna pisan sabab terus-terusan eleh eueuh meunangna. Cag urang tunda heula lalakon Juragan Burhan. Ayeuna urang guar deui nyaeta lalakon Nyi Rukmini. Gancangna carita isukna Neng Rukmini jeung si Komed geus balik ka Lembang harita keneh peti teh ditembungkeun ka Nini Kembu jeung Aki Gundul. Puguh duanana mani gogodeg ka kara harita nempo emas inten berlian nu sakitu lobana. Alhamdulillah Aki, Nini, ayeuna abdi tos hasil. Ieu harta ku abdi moal waka digasab. Margi abdi hoyong ngabagi dua sareng Kang Ahmad. Upami tos tetela Kang Ahmad teu aya di dunia, ieu nembe abdi ngagunakeun ieu harta, ceuk Neng Rukmini. Sae Aki satuju pisan. Kumargi kitu mugi ieu peti disimpen supados aman. Margi abdi yakin enjing pageto bakal aya nu milarian ka dieu, ceuk Neng Rukmini deui. Supados aman mah simpen di jero taneuh, kubur deui Neng, ceuk Nini Kembu mairan. Teu kedah disimpen atuh Neng, saena mah diangge we ku Neng. Wah hebat geura, resep ku herangna we Mang mah, omong si Komed. Ari Mang, ieu teh lain barang nu abdi sorangan, tapi Kang Ahmad oge kudu kabagean, kusabab Kang Ahmad can panggih laratanana. Jadi abdi can wani ngagasab. Lamun geus hak abdi mah da pakeun ieu nya dipake wae, ceuk Neng Rukmini. Oh, sumuhun. Tah ayeuna kapaksa Mang digawe deui ngalising jero di buruan ieu. Peti urang kubur deui. Sumuhun, mangga Neng, jawab si Komed bari jung cengkat loyong ka pipirnya kuat pacul. Di dieu ieu Med lempengan jandela. Geduk si Komed macul bubuhan geus tukangna. Ari kana macul mah sakedeung ge geus jero. Sakieu cekap Neng. Ah cukup Mang, sok tendeun ieu petina, ceuk Neng Rukmini bari ngangkat peti harta sok dituna di handap. Geus kitu terus diurugan deui.
menangurugan tanah diratakan ditincakan nepi karatana beres digawe si Komed ngahulang bari hahehoh tayuh nawe capeon. Kunaon mang capek? Ento neng. Biasa lah si Komed bang ogohan lamun tas digawe teh. Sok kudu wae dibere dahar ceuk nini kembo nyerengeh seuri. Ento mung lapar wungkul sun. Hayang dahar kitu teh. Sok atuh gerak ka dapur mang ceuk Neng Rukmini bari mesem. Si Komed balaham belehem jung nangtung koloyong ka dapur teu loba omong. Kop kana piring alasna celebak dahar manis segut. Sapiring metung teh urug deui jago dahar we sugan mah. Batur mah dahar teh geus rengse deui tapi si Komed mah masih keneh ngalimad. Tunda anu keur dahar ayeuna urang malikan deui ka si Gomar nu ditugaskeun ku Juragan Burhan. Hari eta teh geus aya di Lembang malah geus ngaprak mariksa ka 3 desa neangan Neng Rukmini. Aduh, capek euy, keheula urang ngasola ceuk si Gomar bari gek diuk dina handapeun tang kalakai ret ka kenca ret ka katuhu horeng aya di huma. Nya Kang, dipikir-pikir batasan neangan kalangkang heulang ongkos sidik Neng Rukmini teh geus paeh tapi ayeuna bat diteangan moal kitu aya nu paeh hirup deui mah ceuk si Daman. Urang balik we atuh yuk diteangan nepi ka isuk ge moal rek panggih ceuk si Sanip. Ngajadog loba omong teh aing si laing mah kumaha dewek we tempas si Gomar. Tapi ieu mah capek gawe mubah Kang. Yakin si lain teh tuh dah si Sanip ngelepar. Juragan guru teh lain jelema bodoh matak nita neangan oge meureun gede kayakinan yen Neng Rukmini teh aya si lain mah nyaho dinaon ceuk si Gomar bari jung cengkat nangtung deui. Ari ayeuna rek ka mana Kang? Urang terus neangan. Ka mana deui Kang? Ka Tonggoh, jawab si Gomar. Bring 5 anak nanjak ka Tonggoh mapai-mapai huma tidinya mentas pasir turun ka lebak teu lajog ka hiji lemburna Aki Gundul. Halah bab yo ceuk si Daman. Man sarua we dewek oge oi, omong si Sarip. Tuh aya warung sok atuh ari harayang inum mah ceuk si Gomar bari sup 5 anak ka warung gek dariuk. Terus si Gomar mesen cendol 5 gelas. Tukang warung maneh ribut ngaladangan sok hiji-hiji diasongkeun nepi ka beresna 5 gelasanana. Barade angkat ka mana aden-aden teh ceuk tukang warung nanya semu hormat. Nyaeta mang kuring teh linglung jauh-jauh ti Bandung rek neangan nu jadi dulur da bejana aya di dieu tapi weleh can kapanggih. Ti isuk-isuk jedur mang kuring teh kukurilingan ceuk si Gomar ngarahul beri regohot nginum cendol meh bea kabeh. Olo janten aden teh milari saderek. Bener mang sugan mang nyaho. Saha jenenganana saderek teh ceuk tukang warung bari neuteup ka si Gomar. Ngaranna mah Neng Rukmini cenah aya di dieu jelemana jangkung leutik aya karang dina gadona ari buukna panjang sok diuntun wae geuning. Gaduh caroge ento ceuk tukang warung. Can mang perawan keneh sugana tumbang nyaho di mana cicingna? Tanya si Gomar bari ngaluarkeun bako plenyun manehna udod. Kawitna ti Bandung sanes? Nya mang ti Bandung. Aya den mung duka leres tuang saderek duka sanes bagi emang teu patos terang ceuk tukang warung nu kabeneran pisan manehna teh nyahoan ka Neng Rukmini da imah Aki Gundul teh sok kaliwatan ku manehna jadi sok sering panggih jeung Neng Rukmini. Bener ngaranna Rukmini ceuk si Gomar katempo marah mai bungaheun pisan. Leres jenenganna nama Neng Rukmini mung duka leres saderek aden henteu nama. Aya karang dina gadona. Aya den geulis jalmina teh. Moal salah mang eta teh dulur kuring. Di mana imahna jauh henteu ti dieu. Lara oge tebih ka Palih Tonggoh teu aya deui bumi nu nanggang tah di dinya calikna teh upami bade naroskeun wae bumina Aki Gundul
Cek tukang warung ngajelaskeun ka si Gomar. Saha mang aki gundul teh, cek si Daman. Sesepuh di dieu den nya dianjeunna pisan Neng Rukmini teh calikna. Na aku naon atuh kawitna dugi ka tiasa ka dieu teh, tanya tukang warung. Biasa we mang pundung nya eta ayeuna teh rek dibawa deui balik, cek si Gomar. Nuhun mang, sabaraha 5 gelas teh. Pasian we aden sarupia. Nu opatan terus paburun cai ningker imah aki gundul. Ari si Gomar ngagedig asup kaburuan imah, bedog dikahareupkeun siap pikeun digunakeun. Demi harita aki gundul keur ngariung jeung Neng Rukmini si Komed nini kembu kabeneran wae henteu indit ka kebon harita keur ngarobrol. Keur kitu aya nu trok-trokan kana panto. Cek si Gomar bari kekatrok, gebeg nu araya di jero ngagebeg sakedapan silih pelong. Dumeh tara biasa kadatangan ku Semah, tur ieu mah Semah nu teu apal. Saha nya cek aki gundul launan pisan. Ulah baka dibuka ki, abi curiga margi apal kana sorana, cek Neng Rukmini mere isyarat sangkan jerempe jeung ulah aya nu kaluahar. Cing kumaneh tempo tohong med, korejat si Komed jengkat koloyong kaharep noong dina bilik. Gebeg teh ngagebeg sabab tetela panenjona awas atuh gancang bebejakan Neng Rukmini. Si Gomar Neng sabaraha urang? Sorangan, tembal si Komed. Moal wanieun ari sorangan mah tangtu aya baturna nganya rumput meureun. Urang nyumput mang urang mah ulah nembongkeun. Wayahna aki kudu nying hareupan musuh, cek Neng Rukmini. Keun we ku aki Neng mah enggal nyumput kalebat, cek aki gundul bari cengkat sikapna semunu tenang nakeran. Neng Rukmini jeung si Komed gancang asup ka kamar pantok kamar ditutupkeun. Ari aki gundul terus kahareup rek mapag Semah. Punten, araya ieu teh, cek si Gomar teu sabar panto disurung-surung bari huntu kekerot ambak. Ke antosaan kulan, tembal aki gundul. Brai panto dibuka gebeg si Gomar ngagebeg panonna olohok netep ka aki gundul, netep sirah nu gundul eueuh pisan buukan. Bade ka saha aden teh? Ieu ki bade ka Neng Rukmini, abi teh dipiwarang ku sepuhna supaya mapagkeun, cek si Gomar jol nanyakeun Neng Rukmini. Neng Rukmini nu mana nya? Cek aki gundul gogodag api-api nu teu nyaho. Ah, teu kudu api-api ki. Ari teu nyaho kudu kumaha aki teh? Ya aki, mata kuring ka dieu oge, kuring teh geus aya nu ngabejaan. Yen Neng Rukmini cicing di imah aki, tapi nah ayeuna ku aki dipungkir. Kuring teh ditahan, tur lain rek dijahat ki. Cek si Gomar mimitip nafsu. Kap bedogna dicekelan tapi aki gundul tetep tenang, nempok itu teh kalahnya wae seuri. Ulah dipopolotot atuh, panggih ge kakara ayeuna, bet kasar geningnya. Sopan atuh saeutik mah, goreng-goreng oge. Ieu teh saluhureun, tempas aki gundul. Memang kuring nafsu, komo lamun aki tetep terus terang, bisa-bisa ku kuring dipaehan. Teu gampang maehan jelema teh sun. Komo ieu teu puguh perkarana, tenang jalu. Rek dipasrahkeun moal Neng Rukmini teh, cek si Gomar bari karawak kap nyekel beheng aki gundul terus didedetkeun kana tihang panto. Aki gundul henteu ngalawan senajan penyekel si Gomar henteu tarik. Tapi aki gundul api-api nu ripuh, sirah legegan letah ngelel bari calangap. Aduh, aki gundul ongkek. Ayo, rek dipasrahkeun moal. Awas lamun hayang keneh hirup, gancang dikeun ka kuring. Lamun teu dibikeun atawa teu dibejakeun ayeuna, maneh modar dicekek ngarti. Cek si Gomar ngancam. Atuh lesotkeun heula. Si Gomar ngalesotkeun beri bruk aki gundul disurungkeun nepi ka ngadayagdag nyarande kana bilik. Siap si Gomar ngalugas bedogna. Boro bejakeun di mana Neng Rukmini teh? Cek si Gomar bari melotot. Ke heula jang ulah nafsu teuing. Samemehna ku aki dibejakeun. Aki rek nanya heula, naon perluna
Kaneng Rukmini teh perlu nama rek dibawa ke Bandung kuring diparintah ku pamana nyaeta Juragan Burhan. Tembal si Gomar bari ngolecerkeun bedogna. Nah hati heula teh diteang ari ayeuna mani ngadadak pisan. Terus terang we naon perluna dari Neng Rukmini mah ayeuna aya di imah ieu. Teu perlu nyaho lah aki-aki mah tong teuing pipilueun. Nyaho hitut boge untung. Cek si Gomar bari nyurungkeun Aki Gundul niatna rek asup ka jero, tapi Aki Gundul oge waspada gancang ngahalangan jajalaneun si Gomar bari pokna teh. Sopan jang ka dieu teh rek nya mah. Nah mani kawas ka kandang munding wae. Dewek rek asup ka jero, rek nyokot Neng Rukmini. Sok nyingkah, tong ngahalangan bisi disapatkeun ta beheung teh. Eueuh jelema nu kasar rek maksud hade. Ayeuna maneh tetela rek jahat. Memang naon perlu maneh pipilueun. Hilik bisi kaburu nyabet ieu bedog teh. Teu pisan beunang disabaran karep kumaha haya kahayang maneh. Ceuk Aki Gundul akhirna beak kasabaran. Hati-hati waspada ngajaga serangan musuh. Hahaha. Tai koko atuh maehan maneh mah. Sarua gampangna jeung ngalengkahkeun suku kawas budak. Cek si Gomar bari hiuk bedogna disebetkeun ngarah kana beheung Aki Gundul. Sakilat Aki Gundul ngakiwar. Hiuk bedog si Gomar ngahiuk gigireunana. Barang rek disabetkeun deui ngan sakecep pigelang leungeun si Gomar ditewak. Bret. Aduh, kadenge si Gomar ngakurobok. Peluk bedogna ragrag lesot tina leungeunna. Si Gomar leuwih nafsu manehna panasaran sebrut deui narajang ka Aki Gundul. Tapi teu ieu bisa nunggel kalah manehna sorangan nu ti jengkang. Blok labuh beri sumut getihan. Koreja cengkat terus ngegeroan batur-baturna nu opatan tadi. Celeng, celeng. Sakecep Aki Gundul diriung kulimaan. Srog Aki Gundul pasang kuda-kuda. Kakara oge kitu nu limaan geus miheulaan rajang. Hiu, hiu, sora bedog ting hariu. Cileng Aki Gundul loncat ka luhur, kaluar tina kepungan dereg-deg ku si Gomar jeung ku batur-baturna diarudag. Keur kitu ceneng ka tengah-tengah aya nu loncat horeng si Komed rek nulungan. Ta ieu mangkelukna teh si laing nya nu kamari ngabongkar peti teh nya. Cek si Gomar jol-jol nyorongot wae ka si Komed. Bener dewek jeung Neng Rukmini. Naon maraneh kadelio rek sasoroh nyawa. Tembal si Komed bari menerkeun pasangan kuda-kudana. Setan, kadiekeun deui tah peti teh ha. Pek dibikeun tapi kudu ditukur jeung nyawa si laing. Sok wani mah ulah wani ngabongohan samodel ti heula waktu rek nyilakakeun Den Ahmad jeung Neng Rukmini. Nah dikira paeh Neng Rukmini teh ha. Cuk si Komed. Kodaran batur-batur. Parentah si Gomar ngomandoan atuh sebrut nu opatan narajang nyerang ka si Komed jeung ka Aki Gundul. Kodaran batur-batur. Cuk si Gomar ngomandoan atuh sebrut nu opatan narajang nyerang ka si Komed jeung ka Aki Gundul. Ya. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.